Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalin wa ulai waswadai wassalihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ususan la rasyabul qadir ajilani wa ususan la rasyidina Nabi Bakri wa Umar usana wa radhiyallahu anhum wa ususan la ruhi alim alama Ahmad bin Husain Syahir bin Abi Suja rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngabahas urang lajengkeun kana pangaosan kitab Fathul Qorib Al-Mujib pasun fi furudil wudu'i keneh halaman 5 dugikeun ka dieu kamari pembahasan teh warobi'u anu teu acan terang playlistna aya Fathul Qorib dina playlist kitab kuning. Ieu lajenganana. Bismillahirrahmanirrahim. Warobi'u sareng ari anu kopatna mashu ba'dir ra'si eta ngusap sawarena sira min zakarin tina buktina lalaki au unsan atawa awewe au khunsan atawa banci atawa wandu. Au masobade syarin atawa rukun wudu anu kaopat teh ngusap sawarehna buuk pi hadir ra'si anu tetep ya buk dina batasna sirah. Jadi lamun buk gondrong anu diusap teh anu meunang diusap teh saret dagu lamun ti hareup. Berarti ti dagu ka luhur. Lamun ti dagu ka handap buk ngarumbay eta di luar batas sirah gitu. Wala tata'ayanu jeung teu narima tangtu non al yadu leungeun lil masih pikeun ngusapna leungeunna bebas rek leungeun kenca atawa leungeun katuhu. Bal ya juju balik ta meunang naon bi khorqatin bal ya juju balik ta meunang bi khorqatin bal ya juju balik ta meunang ieu ngusap bi khorqatin ku make lamak ge meunang teu make leungeun wa ghairiha jeung liana lamak. Walau gosala jeung lamun mangumbah ieu si jalma rosau kana sirana ieu si jalma badla masih dina ngagantian ku ngusap leungeunna itu si jalma jaza mangka meunang. Dikumbah ge dikupyekeun sirahna meunang teu diusap hungkul. Badlan kalawan ngagantian mashahuma kana ngusap sirah. Walau wadoa jeung lamun manendeunkeun itu si jalma ya dahu kana leungeunna itu si jalma amablulati anu dibasihan. Walam yuharrik jeung bari henteu ngusikeun itu si jalma kana itu anu dibasihan teh amablulah jaza mangka meunang ieu wado. Jadi leungeun dibasihan tuluy ditempelkeun unggul kana sirah. Meunang kos kitu unggul ge. Itu maksudna mah. Wal khomisu jeung ari anu kalimana gosuri jelaeni eta ngumbah leungeun dua ngumbah suku dua ilal kabaini nepi kana mumuncanganana. In lam yakun lamun mah teu make sahal mutawadi jalma anu wudu la bisan kana make lil khopaini kana dua sapatu. Lamun manteu make kana dua sapatu ngumbah suku dua nepi kana mumuncanganana. Paing kana tuluy lamun mabukti itu si jalma nu wudu teh labisihima kana make sapatu dua wajaba tawajib alaihi ka itu jalma anu wudu ka jalma anu wudu naon masuk khupaini ngusap itu dua sapatu. Au gosala tawa ngumbah itu si jalma rijlaini kana suku duana. Wa yajibu jeung wajib non goslu ma ngumbahna perkara alaihima nu tetep ieu emma min syi'arin. Alaihima nu tetep ieu emma dina suku dua. Min syi'arin dina buktina ngumbah bulu-bulu anu aya dina suku wasilatin jeung kutil. Wa usubu'in jeung ngumbah pirang-pirang ramo. Zaidatan bari anu tambah kama sapertikeun perkara hukum sabako anu geus zaidatan bari anan ramu anu tambah maksudna ramona genep atau 7 kudu dikumbah kabeh teu 5 ge gitu.
Kama sapertikeun perkara hukum sabako anu geus narima ti heula ieu ma fil yadaini dina ngumbah leungeun dua ngumbah ramo-ramona lamun ramona leuwih ti 5 leuwih ti 10 kumbah kabeh sapertikeun hukum dina ngumbah leungeun kitu. Wasadisu jeung ari anu kagenepna atartibu eta tartib fil wudu'i dina wuduna. Alama bari netepan kana hukumna perkara aya wajhi tegasna netepan kana jalan-jalan alladzi anu jalan zakaro anu geus nutur kami kaula hu kana ieu ma fi addi furudi dina bilanganana pirang-pirang kaparduan dina pirang-pirang pardu. Palau nasia tuluy lamun mapoho itu si jalma tartiba kana tartib lam yakpi mangka henteu cukup itu wuduna. Walau gosala jeung sok sanajan ngumbah saharbatun 4 jelema adoahu kana pirang-pirang jalma anu kana pirang-pirang anggota wuduna itu siji jalma dapatan wahidatan kalawan sakali ewang ngumbahna biznihi kalawan aya izin ti jalma anu wuduna irtafa'a mangka narima leungit naon hadas wajhahu leungit teh hadas ngumbah beungeut pakot wungkul. Nah jadi kudu tartib teh tegasna ngumbah beungeut geus ngumbah beungeut ngumbah leungeun 2 geus ngumbah leungeun 2 ngumbah sirah saeutik geus ngumbah sirah saeutik ngumbah suku 2 tah jadi niat heula nu kahiji niat nu kadua ngumbah beungeut nu katilu ngumbah leungeun anu kaopat ngumbah sirah saeutik atau rek dibaseuhan sirahna saeutik anu kalima ngumbah suku 2 anu kagenepna tartib teh nyata nyusun tiga tadi lamun mah teu nyusun sok sanajan dikumbah ku 4 jelema masing-masing jelema anu opatan teh ngumbah kana sirah ngumbah leungeun ngumbah beungeut misalkan nu saurang ngumbah beungeut nu saurang ngumbah leungeun nu saurang ngumbah sirah nu saurang ngumbah suku tapi teu nyusun bareng eta dihitungna hiji nyaeta nu dihitungna mah nu kahiji niatna jaman wudu anu kaduana nu dihitungna teh ngumbah beungeut doang kitu maksudna di dieu teh. Wasunanuhu jeung ari berang-berang pasunatan wudu aya wudu tegasna pasunatan wudu asyaratun eta aya 10 asyaratu asya'a eta aya 10 birang-birang perkara wa fi ba'di nusakhil madani jeung eta tetep dina sawarena pirang-pirang nasna matan mah asruhi solin ari 10 pirang-pirang tingkah khobar muqaddam mubtada muakhar. Atas niatu tegasna kahiji maca bismillah awaluhu dina mimitina ieu wudu nu kahiji maca bismillah sunatna wudu teh wa qulluha jeung ari pangsaeutik-saeutikna maca bismillah teh bismillah eta lapad bismillah Wakmaluha jeung ari kasampurnana maca bismillah bismillahirrahmanirrahim eta ngucapkeun lapat bismillahirrahmanirrahim. Pain tarokatu lamun mah ninggalkeun ieu si jalma tasmiyata kana maca bismillah awaluhu dina mimitina ieu wudu ata tangadatangkeun ieu si jalma kana maca bismillah biha kana ieu maca bismillah pi asnaihi dina tengah-tengahna ieu wudu. Pain parogo tuluy lamun mah beres ieu si jalma minal wudu tina wuduna lam yati tah teu kudu maca ieu si jalma biha kana ieu maca bismillah lam yati teu kudu ngadatangkeun ieu si jalma biha kana maca bismillah lamun geus beres wuduna mah da poho maca bismillahna teu kudu geus beres wudu maca bismillah. Wa gosul kapaeni jeung kaduana sunat wudu anu kaduana teh ngumbah 2 dampal leungeun ilal qu'aini nepikeun kana pigeulangeunana qabla madmadoti dina samemehna kekemu. Wayak silu jeung ngumbah ieu si jalma huma kana ieu leungeun 2 salasan kalawan 3 balikan. Entaro dada lamun mamang mang ieu si jalma fi dhahrihima dina ngabersihkeunana ieu leungeun 2 qabla idkhalihima dina samemeh ngasupkeunana ieu leungeun 2 al-anai kana wadah cai al mustamilu anu ngawengku ieu wadah cai ala ma'in kana cai duna kulataini anu tetep ieu caina teh kurang tina 2 kulah. Pain lam yaksil tuluy lamun mah teu ngumbah ieu si jalma huma kana ieu leungeun 2
Kuriha mangka dimakruhkeun ieu si jama kuriha mangka dimakruhkeun lahu ka ieu si jama non gumsuhuma neuleumkeunana ieu leungeun dua pil anai dina wadah cai wa in tayakona tuluy lamun manarima tangtu narima yakin naon tohruhuma suci na ieu leungeun dua lam yukrih mangka teu dimakruhkeun lahu ka si jama naon gumsuhuma neuleumkeunana ieu leungeun dua kana wadah cai wa marmadoti sunnat wudu anu katiluna nyaeta kekemu sakitu heula wallahu a'lam bissawab.